teapan jadi nyeri. Kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun. Balik ti Irak tentara Amerika loba nu asup Islam, bahkan loba anu dipenjara ku ari. Lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam, jadi muslim. Nah, di Irak mah nantangan keneh bae, hayu geura ka dieu deui Amerika cak gelut jeung aing mun cara ngomong urang. Sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae. Kitulah ruhul jihad anu tinggi. Pas datang ke Iran, isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran. Aya naon isi narongton TV? Korenganan TV terbuka. Jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama. Cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak. Waduh, ya mun perang aing di dieu keneh. Siang ngeunah ge aing. Aduh, geus teu bareresnya saya. Kaduhung nanya aing ka sia. Horegana nonton TV gejana mah kabeh teh penentuan. Horegana nonton TV gejana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung teu poe ieu. Aduh, geus beurigak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae lah. Juat jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna? Hasilna Iran siap perang jeung Amerika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadat. Trok baik is Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara. Kumaha hasilna Iran siap perang jeung Amerika cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa. Perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami nek rusak Amerika atawa di lapangan mana adu kekuatanana. Itulah najed tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak itulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah. Cekena keputusanna teu jadilah poe eta tah. Aduh, cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu. 2 PD bahaya. Gusti Allah nu agung. Itulah eta pas di ditu pas keputusan najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu Amerika tetap moal waka atuh ai teu di Iran mah. Jadi kula nanya ka rakyat Iran kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa ka kolot di hotel supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Is mislekna hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus mbungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan bae urusan rakyat di luar eta teh dipake lampu ge nya nama lampu sorangan bae ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentak satu suara rakyat nu nganggur tetep dijamin bae digaji bae rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar, boh urang Iran, boh urang luar negeri,
Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran caknya gratis jasa. Kemudian urang mamanageun nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharna gratis, sagalana pokona asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona manyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya si Indonesia segala. Masya Allah. Nanti ada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasa. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran. Atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres eta mah urang kakarek tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng Allahumma geus geus urang kakarek tilu. Kakarek tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun ku urang luar negeri. Masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah mah geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir geus kolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku ari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya auliya Allah assalamualaikum ya Allah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ti nyahoeun wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jakeur hees jakeun Masya Allah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gilan teh Iran. Jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gilan, orang marang ditanyakeun, Gilan Tobaristan eta Iran, nyanati Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun gitu teh bener naam cek nya. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia. Cekula tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia baca Arab lain daun lain. Bahasa Persia bae bahasa ditu kitab dah khusus. Jadi kos nu urang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah aslina bahasa Persia. Jadi jaritakeun Tuan Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran cekeuna. Persia
Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih gelan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gelan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo endek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu na pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren majelis taklimna masyaallah saablag-ablag jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh wah majelis taklimna pohara jasa pemerintah mah aya 20.000 30.000 ge asup ta majelis taklim gedena ngan geus teu katincak ku jelema ku ari tinggal urut-urutna bae artina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nailah tinggal pati laksana konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita horeng asli dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang ka dinya du ka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gedena ge luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan tak jadilah paranti kitu ngungsi jadi masyarakat Iran lamun pelobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman ilah karomahna datang ka kuari Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain sambarangan eueuh tanda-tanda urut kabom tama pasantren majelis taklim jeung makom Tuan Syekh Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom inilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh tah naon kana bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah tadi tarongton teh tah urang mun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh ke asal geus deukeut bae ka dinya medok ka dieu surak urang ditu hore teh bare surang Irak dasar Abu Nawas kabeh seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa Masya Allah telah numentok kuaria jubel bae nu ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya ti mana-mana daratang ka dinya tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain cek nya leutik amat hebat terus orang Mesir sekolah waduh walal deh nu datang teh ya wala leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan Masya Allah Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka olab naik kapal teh naik kapal deui teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad
terus ka Jidah 3 kali naik kapal. Masya Allah. Di Jidah karak naik mobil ke Madinah, naik mobil tambah. Jadi kesimpulan nama ziarah teges alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya dia aku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid. Tah gitulah lalakon ziarah barang datang di kapal ku kula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ka Jakarta mun gratis ditakairan deui woi caknya ieu ge candahar gratis sembungeun bu aja pening ge ditanya ji da kadu kadu kairan ge heula caknya aduh sanggupin ditakairan deui sakira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nya hokos kitu mah tah pamingpin aturan nu memere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon garang-garangna nu padat sekel tanyain buras atawa nyeun kitu kupat sekel bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau basi saeutik malah mau salah geus atuh nyaho kitu mah teh nyeun kupat bae jadi urang datang ka ditu nyeun dar kupat bisa nyeun warteg urang di ditu ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan suserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamingpinna teu ngurusan endahan nyana milu ka urang parnyana pamingpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ya urusan ieu tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hateuna tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aja berubah jam moal maning ulah marah geus di nolkeun we ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah deh sarua bae hampir teu ka bawah pugunya na ge pamimpin nah gitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam kedua Habib Syekh jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horengan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu jana moal kebal kula saminggu di imah cek nya insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunya di Irak mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu tah deuk dibikeun ka kula jeung hayang wawuh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wawuh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak eta ge sababnya nalah bisa lolos nu dalapanan teh
atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon gitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar pak ieu jat Vietnam aya kos gitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera muncaknya nage muncak petinggina mun tita tadi mah jam 5 atau babari jasa teu kudu jam 12 peting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dia hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantak travel mana nu muka ka Irak moal aya urang kuari deuk ka Irak hayang make travel mana moal bisa tama kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyin bisa menuju Irak itu jadi eta ge langsung ke Irak beres dengan eta can anggeus bisa nu dalapana gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kulananya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kiai Haji Sayuti panggih ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ieu di dieu kuari saya 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeunana mah 48 bae sebab belum dibejakeun 52 urang Arab mah embung kaluar besi paeh kakena eta kalau urang Arab dah ngabohong jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun kaluar padahal ieu asli dan ceukna 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna tapi alhamdulillah lamun toab mah toab lolobana hayang kosong sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunana ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona deuk kumaha pae geus sebab babarga jeung du gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los nuntak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung toap lah didelekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10 11 jam 12 eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae ya Allah alhamdulillahirabbil alamin ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos gitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah ka Karak rada deureus banggih menu atau masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bungah jeung deui meureunanan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu ya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu ya nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana
kemudian itu dina haul sok kurang dibaca eta kabeh araya makom nuk dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian kamana deui itu ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe dua poe tilu poe batang ka saminggu teu dibere dahar teh naon dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha. Raja kaget kobehan kaget coba tempo lobaan amat tempo sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat jana ka luhur sanggeus diangkat jaman diasupkeun di kajar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq kemudian Ali Ridho tah di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya diaku ku Syiah diaku ku ahli thariqah entak nu zarahna ahli thariqah masjid da jeung makamna nu pohara jas geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodog ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi nah geus eueuh makomna jeung makom Sayyidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena gitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sanggeus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ku Sumer ka Mesir mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awakna mah dimakomkeun di Karbala misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula ditendang-tendang di Iran di Persia teh datang ke Mesir ditendang-tendang mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain menghina ka Kangjeng Nabi menang mentak main bola teh awal main bola eta tacak sejarah tah hulu Sayyidina Husain tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi saha jelema nu itu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain naudzubillah min dzalik ulah kitu menghina geus kitu mentak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nyana neruskeun baheula oper ditendang dikembangkeun jadilah sepak bola gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka sultan aulia geus cinta katarak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak wa abdul
syaraka hurran wa yuktalu abdun syaraka hurran fi abdin. Aya hiji jelema merdeka Zaid, jelema merdeka lain abid, lain budak belian. Ibra ki Zaid dek ngabunuh Khalid, ay Khalid abid. Lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid, pangkatna abid, dibunuh ku Ki Zaid. Teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya, ay abid mahina. Ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid, teu kudu dibunuh deui, paling bayar diat. Lain hajuplong kitu bae, diat mugolado ulah dibunuh, ulah dikisos Ki Zaid mah. Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid, ulah dibunuh Ki Zaid na. Oh jalan jang dikisos, paling bayar diat. Kuarimah aya Umar pangkatna abid, neleki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid, eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid, ngabantuan. Hendak sing ada ulah salah babantu. Jadi Ki Umar neleki Zaid seorang merdeka, Ki Umar nama abid. Rejengan ngabantuan kaki Zaid dek ngabunuh Ki Khalid. Tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh kaki Khalid. Tak eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh. Eta nama Ki Umar nama tetap wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuh nah Ki Zaid nama bayar diat guys. Wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid saraka nu rejengan yakni ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid, bunuh deui. Jadi Ki Umar mah tetep bunuh bae. Wazimiun syaraka musliman fi zimin. Wazimiun awa yuktalu wazimiun bunuh ka fi zimin nurejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi. Jalama muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi. Ki Khalid mah kafir zimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim, teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama. Lantaran Ki Zaid bamulya teu sapagodos, pancek tadi ge kudu mukafah. Kudu akur agama anak mun muslim mun kafir tah mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat. Tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan kaki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi. Tah eta Ki Umar babantu kaki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid. Ta eta teh babantu na eta nyana kanu dibunuh na ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae teh mah ja akur ieu bunuh geus Ki Zaid nama teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh wa kadza syariku harbiyin wallahu a'lam bissawab.